parantos siap puji ngantosan komando ti salira mangga kedah kumaha ieu kadang tuanana urang langsung we perang atawa urang ngadua heula nya urang wirid heula da abdi parantos ieu ngabantu DKM ka dieu nah sateh bisa jarkeun jeung syukuran ieu teh bari teh perang ieu teh sumuhun bilih ieu mah wayahna tanaga jeung pikiran siapkeun ha Raden Gatot Kaca kairing para tamtama nu aya di negara Amarta satu tas nampi warta tidak wala memangnya rumput dina rungkun kayanana pasukan Garuda ngapak nyetak pasukan Gatot Kaca pating karacer dina rungkun kayana alat dia kepung wako poe mangap ayah uningan Gusti daek kedaek ya yakin paingan hese dijajah wayana siap tenaga pikiran pakara siapkeun sae mangga aya dawala sareng asra jingga dekat catur lami di jalana parantos dumugi ke negara Amarta ya aing mah jauh-jauh ke sawarga ngelehkeun dewa-dewa aya pekotipati jagatnata manahna dewa ge eueuh leuh tanggung jawabna jajong aleus bluk anjir naon akang aya we dudu naonna paingan ceuk si monyong leuh aya pasukan buta leuh alah hati-hati lah nyaan nya lah ceuk sia nya ceuk kuring teh bos ganas weh anak buah tuh anak buah punten bos ganas kumaha geuning sakedap bisa warga teh parantos dugi tawas geus baik deui euy nya bener cek dewe teh bakal serangan ya leres memang dijauh tina sangkaan bos kaulat mun kieu carana bakal ngaguguru ka kampung numaridis desa Kena Korawo bakal ngalap ilmu di salira ade sok syaratna mah hiji we panguakeun peuteuy sae mah kumaha geus dipapatkeun ilmu teh teu acan kaula macan mendakan musuh nu deus kaula oh kitu ya kasih atuh dilokeun ku dewe heuh ya permis bos ya dawala lan permis sok ai aa teh meni aya disebut bos-bos wae itu hayang we aya disebut bos teh kali-kali aing teh tuh lain negara diruksakieu kumaha tindakan hare-hare wae ish sanajan pangkat RT acan dewe tingalikeun we aing mah edan Eli ngalikeun hayangnya aing mah edan Eli kumaha di mana nginya besok Eli di mana ditagi sok edan aing mah nah tingalikeun hayangnya sia Kaula Gatot Kaca modar ya budak sia
naon teh Ayah. Naon Ih. Raden? naon teh Ayah. syukuna geuning Ayah. edan teh rek nyium baik Rek nyipok. Gatot kaca bos salut nuhun bos hayangnya hos ya Naon ya tah? gitu durungan aing lah tak musuh atau dikitukeun ka dieu da Bener dikieun terus. Beli kumaha? penyeng ka dieu kurilit kitu tah Datangna kumaha? dek dak Hah? jadi jejak dek sepak langsung dak Bus. goy Nya kemana? kitu geuting mah tendangan si Madun de eta Jadi percaya. oi hai orang ngelewat sia kumaha batur keliwat yang ngelewat hayangnya luar biasa hayangnya aing meuleuh hade meuni cucok Beli cocok pisan itu. Gila mah teh. Syahang ngaran mani Aliando kadung mending ngepen kok gelo ieu mah teh Deh. ku abdi bakal ditenggelan sawios coba hayangnya tapi pidat tibatan ditenggelan mah mending urang kita ke KUA aja rek naon urang kawin sia teh wah homo blok muter meni sok kayaknya aing hai ya hai aduh kamu mainnya keras main tampar-tampar sia gelo teh ayah ya ayah hai tukang ayah aduh baru kenal langsung ditonggengin gua gelo aduh jangan keras-keras minta yang tradisi aduh langsung enak gua gelo sudah aduh kepalaku dibentur-benturin dengan kasih sayang gua gelo ieu mah teh duh aduh aku terbang nyika setan ya ini lebay gitu ayo kita mandi oke lo jadi mandi dulu jalan intinya.
Dan kalau Kaperem-perem gitu beungeunna. setan. Mundurkan diri lu. Aing asik naik itu tuh. Power lah. Kejar ke si Neng. Kotar siap maju. Kunaon ngalayong tuh? Ayah ditajong aget. Paingan atuh. Nyelak kieu aing aya kutah. Pasti bener kenangan. Hey, lu buah hamil gil tuh. Naon eta? Ayah mih keluar deui. Kaning sabarahaeun. Mangkaning 10.000-an. Eta salah dimakan aturana. Rek dikumahakeun deui eta teh. Akan deui ku aing. Hayang mah hayang we atuh. Bagi-bagi kayaknya. Bagi-bagi tuh. Kayak tuh bagi-bagi kayaknya. Tuh. Ayah. Walau. Ayang udah. Hayang betul. Ayah cangcut berjalan. Si goblok nih nggak hina dalam meski 7 ringsia. Walau. Woyo. Muni kuat gitu juring sih teh. Tinggal ku batu sih gua aing. Naon Kang? Ya naon? Udah hujan teh. Wah, hujan teh. Halo, Dis. Aduh si goblok utah. Aing kan aya hujan haseum juring. Si goreng utahan ka aing, sia utahan ka aing goblok. Lucir. Pasti itu. Dah pingsan. Ayaknya aing mah. Rek dikumaha eta teh. Jiro mah gede mah gede bukan nanti. Nya pasti da waktu bisa Studi banding enggak. teh ya bani. Ayaknya bobogaan sih kumaha. Rek dioprek eta teh. Naon Kang? Anjir, gede kieu dulu. Nya pasti gede-gede si mawak ge jago gede. Sugan mah si dumbo deh ieu. Raka poe tapi tutung leuy. Naon Kang? Naon? Nah, hujan teh hangseur. Bener hujan teh hadap atuh. Oh, hujan kemari. Tipis. Anjir. Naon? Si goblok ngihan aing setan. Kurang ajar sia. Rek dikumaha eta teh. Aing masuk geuleuh kalau gede teh kitu teh. Rek dikumaha. Sunatan cek aing ngalikeun. Aing mah da teu baheula jadi mantri sunat. Ingan atuh cita-cita ti baheula teh kitu. Beukeun ku aing sia. Mawa naon eta teh? Sunatan ku aing diislamkeun si goblok. Bener Islam kitu. 1 2 3 Wala, euy. Naon Kang? Naon? Banyak sabatang. Pamotongan anak hareup. Wah, kentop. Aduh, jadi perempuan jadi Islamina ya. Oh jadi cewek.
Kemarin ada manis ini. Naon? Iya geus asak. Naon? Liwat. Akan negosiasi goblok ah. Haribu nya ai. Sangaran ngaran aing Bima. Bima aing benteng negara Amarta motor Bim Ramadewaji punten jika ina ieu pati negara punten alik don punten Ramadewaji sanes presom resing harapan kaula naos ya kaula Gatot Kaca sakura tam-tam negara hari kitu naon diketrukkeun pangarti kaula kalawan aja bener ya puter aja serupan tumilati atu boksen ditonjokan kupatina bekilila beki bosen tamuhu ayakan dina leles naon leles ya leles naon teh Leles teman kita. Aisyah naonan udah nama lagi jigana anu lepat negerakan Kata-kata anu kaliwat sih Kata-kata nu kaliwat bagi tentula. sakali tumiladi atu boksen ditonjokan kuatina bekilila beki bosen tahuhu ayakan dina leles naon leles ya leles itulah leles naon betul abi teh naon nyaho aing nyaho aing Bapak daerah sabieu teu nyaho aing ge era untuk kata wawu. ayangnya masuk Naon kan? ayah anjir Naon itu? bimana ya syahada teh teuing dinya tapi ka tengah ku anak eta Udah berdaerah wirang bener. lulus naon sia ampun aing bos goblok sia diduruk jeung ganas-ganas tak wae geuna aing sia wirang baku teh baku sia bos gelo si edan sia Duduk ke kebon-kebon. naon aya turun kitu keur diancam Acap gunungan. diancam ku saha gunungan goblok sude Jemput bunyi itu. Ari bawa orang kemana karep. diancam diancam naon kebon ganas yang diduruk dawala dudukeun di mana aja sia tengeuna hai Si Mimirang bener tuh. silakan balik sih deui gitu doka tuh tengeuna aing kelakuan lajeng maneh kunaon kitu aing engkakeun hareupeun bapak kaula tapi ka bapak kaula teu ngaku ka kaula bos goblok kamana ka si bos goblok beko ku aing beung ganas ku aing eta ngajin lapan nirca teh hirup teh teh juga aing mah aya ribatna deuleu Kaliwihan teuing.
Ari eta naon? Itu namru. Naon teh namru? Ieu Gua ganas abdi mah sanes naon-naon. naon atuh. Naon abdi mah tumur. Tumur dina awak si Dawala. Tapi sadana sada sia sajinga. Teu nyaho asa dikeun sehat wawuh. Awas ya. Lamun panggil jeung asa jinga kowe. Saha sampean? Abdi mah ganas. Ganas naon? Ganas dongeng. Pot bulan. Agede sia. Henteu ketang. Henteu gulan ketang. Aku sia cepotnya. Demi Allah lain. Buka sia. Tuhnya cari cepot abis sanes. Sia cepotnya. Cawi mah cepi. Cepi mana? Abdi mah kemaranana. Ai cepot penjahat, ai cepi membager. Balik sia laras. Bener sia lain cepot. Sanes abdi mah cepi. Sabenerna kaula teh aya teh aya kahayang rek mere milih ka si cepot teh. Boga duit 1 juta. Sia aku cepi kita teu. Wayana cek si cepot cenah titipkeun duitna ka si cepi. Geus sana naon terang akan geus aku teh karunya teh. Utak itu atuh mata. Sawios agan hampura we pula cek emang ge kalakuanana. Aya kitu kumaha? Ieu kukuring rek dibantuan didinya. Eta pusaka tina karang kajimatan layang jamus kali musada dibawa kukuring. Dawala pranyata sakti mandraguna watak wantos aji gentra sewu dipun amat puye Dawala ngadak-ngadak pusaka tina karang kacimatanana sang raja layang jamus kali musada langsung aya dina panangan Dawala. Dawala nyangakeun layang jamus kali musada ieu. Aduh luar biasa Dawala. Ini ilmu teh ilmu khusus Dawala lain di si bos game goblok ieu. Akuanan bos goblok mah. Gan. Cik segero. Awas baik. Tingalikeun we. Diancam we terus. Hayang leuleskeun ku aing sia. Coba deh. Kakak balik nyarekan. Kaduhung tadi teu diparasila ku aing. Kacama. Ayeuna wayahna elehkeun raja-raja ngan umat ulah nepi ka dipaehan deui. Naon sababna? Sabab eta raja teu salah teuing nya eta teu diondang dina mangsa kamari. Hukuman mah hukuman we. Kalayan di dinya cing hade manah cing bisa ngahampura sabab naon? Jelema hade minta hampura ngan leuwih hade nu ngahampura. Didinya aya nilai leuwih. Sok jieunkeun hubungan bilateral da ieu mah tina teu sapira kaayaan teh. Tina teu sapira masalah tapi ngarempet kanu gede. Tah begituna sok cing leuwih hade, cing leuwih priatna dina rupiah ngajieun hubungan boh kaitu boh ka dieu sabab naon? Sabab lamun kaituna bakal anggang teh kaituna bakal jadi goreng jeung dulurna. Tiba-tiba cakalak mah cakalak we. Ai salira bade ka mana? Kuring marek balik deui ka Tumaritis. Bade mulih deui, bade. Ya saya Urang kemana ite? Urang balik deui. Apan urang nepungan Batara Guru urang teh. Batara Guru teh aya di Tumaritis. Saya Desa Kenal Gorowong. Hor jangan ka sawarga Asia. Pada suka teh moal ka dieu. Nyaho aya di Tumaritis mah geus we tong rugi ka sawarga. Meureun beres jam 1 oge ngoyang teh. Ada kudu panjang lalakon teh, atuh ayeuna kitu. Semar Badranaya di Tumaritis kasumpingan yang otipati Jagatnata. Akang Semar. Uluh, saha? Pangapunten kaulaka datan niratanga Demang. Datan niratanga Demang. Ewu pakulingan
rana pakulingan rana nanaonan kadesya ngagenya nanaonan cik atuh kang ade kubasa goreng kubasa lamun salira palai nyanak ieu kursi kerajaan bisa warga atuna langsung we salira teh unggah ka sawarga ulah make jeung nitah dawala datang ka itu ka hor nasaan nitah kitu moal pati-pati si dawala boga kasaktian moal teu ti bapana nah kitu sia mah kalipudan ting dunya tungtungna ilaing jadi nganggap goreng kau kadewekan teh si udon teh kakonengan ting dunya sia teh batara koro tunggu tagani ka dieu manana ka tukang diukna nanaonan kita sana sita salira lain geuleuh ka tukang diukna aek mangga makanya ngagajelan tina dipan sagala ame katinggalina keren bae gagah aya paboran tuh geuning kang tingali teu sia teh kakonengan ting dunya tingali tak ulah padewe aduh aya anak nu nyanggakeun semahong arsana maya kahunyuk saliranu geningnya kitu ditarima kukuring nyanggakeun sembah pangersa ditarima atuh kalina teh eta hawatos kana warugana pun anak ulah dugi ka kalangkungan kitu salira da manehna mah aya ja aya nuroniahna aya rohna ulah dugi kata terasan pilih kaituna jadi fitnah pangarsa nuhun Semar nuhun Adipati nah bapak jadinya mah si dawala dunia terbalik buah Semar teh anak si dawala berarti aing teh wana alo nuhun alo cicing goblok sia apa alo teh galak geuning mah ganggu wae naon atuh jisim abdi nu dugi ka kitu baluas kapun anak kahayang kuring teh kieu sebenarnya didinya Semar didinya Adipati hardina teh dulur ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh si tepungan anggang si teang gering si ubaran pae si rasanan poekeun saling cangan jeung dulur mah kitu sampean Semar gambaran mas rahayat didinya Adipati gambaran pamimpin hardina teh kudu ngagigi kudu sabeungkeutan sanajan berbeda-beda namun tetap satu jua diluyuhkeun kana Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika teh ulah jadi Bhinneka Tunggal Teunggal beda sodak saeutik pada neungeulan para sea kudu ngahiji ku pangeran dijadikeun beda-beda teh sangkan jadi rahmat ulah jadi laknat ieu dunya geus mere totone geus mere gambaran yen irusana alam dunya teh ku leungeun-leungeun jeung polahna manusia sagala oge kudu make puji kabehanana puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji paneri kana ti heula puji ti heula kana paneri puji paneri kana paneri puji ti heula kana ti heula bakal kaurus bakal kagero bener temongkeun nu sanyana ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lainna didinya Adipati timbala
sanajan pangirit artina partai ieu sanajan pangirit artina organisasi ieu tapi lamun geus jadi pamimpin graculkeun baju kapartaian graculkeun baju golongan tapi hiji pake eta baju pikeun karaharjaan nagara jeung bangsa ulah pamilih sistem cuet kanu hideung ponteng kanu koneng dan ini tedulur tebaraya teu aki teu sanang-sanang acan diboehan oge kudu hirup hartina teh kudu ngadeg sacekna nilai 11 sanyatana sok menta rojongan sagarupa hoga sagarupa hal oge moal ngawujud tanpa ku gotong royong ibarat nyere hiji nyere moal bisa bersihan imah tapi aya sabeungkeun tanpa tonggoroning imah lapang luas oge bakal kabersihan jalan dengan WC mah kebersihan da waduk kumpul cicing sia tah kitu alo nu matak ieu ti uwa ieu beupeujeuh di mana alo ayeuna ratus mangkat dewasa umat panggih jeung cewek teh bejakeun ka uwa sugan we uwa teh menang jodoh cicing teh uwa di mana sia apalah budak aku bapak kasih dawala kaganggu newo-newo we si eta sae mangga diestrokeun sok emongkeun ade nu sadil-adilna geus mejahna ayeuna terbuka dina zaman anu merdeka kieu karuhun baheula karuhun ayeuna teh bakal ceurik nempo kejadian urang pasiak ieu timbalan sakitu dikuring sok kuring rek pamit horeng simana horeng dawala teh kaentepan ku Sang Hyang Tunggara makna ieu Semar lan Manikmaya mulet medal saking guha garba mulet medal saking guha garba jenir hingkang keluar saking guha garba dikumakeun bapak meneh shit kemana poe goblok dulu lah alah ulu yang ngakeun sembah aya na ulu geuning itu aya mang otipati tuh percaya teu leres kaula nu kalimpudan ting dunya meulakeun fitnah kaula tuh marukana aya naon teh Pak pajang ceritana aja hayangnya ode mah tuh balikan dewe tuh urang ka sawarga deui urang pakatan deui sok miter baik iya saur nira geus ah mun semangat deui ngoyang di geus peura sia teh jang alhamdulillahirabbil alamin salamet penonton salamet ditonton sekali salamet tetap salamet bogonjakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan we pikeun ngaraket kesatuan jeung persatuan di negara permios teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos teh satepang deui ieu lampahan dawala gugat urang cekapkeun dugi ka dieu kembang pinetik sirebaran sari tutup lawang sigotaka cak nagara nu keur taraharja moal kahontal ala kadar kuloba carita lembur nu subur makmur moal ngawujud saukur kuloba catur tetela geuning kanca antara pejabat jeung rakyat kudu sauyunan sahak sakawajiban balebat ti belah wetan tangara sang surya sakedap deui rek medal cak urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihandeuleum hieum paranti nyokot tinggalkeun sapunyere pegat simpai paturai patepang deui pileuleyan kanca cak